ditaros Kanjeng Nabi Muhammad dari eta jelema nu diberi hidayah jeung nu teu diberi hidayah teh apakah aya tanda aya ciri ya Muhammad? Naam cek Kanjeng Nabi kan tenang cirina jelema nu diberi hidayah kumaha cek Gusti Allah cirina jelema nu diberi hidayah mah hiji tajafi anil magrur dunya ngajauhan dunia. Nomor kedua ngadeketkeun ka Gusti Allah nurut kana aturan-aturan Islam eta lah jelema nu dibere kajembaran hatena ku Gusti Allah. Lamun jelema anu disasarkeun ku Gusti Allah seakan-akan Tuhan eta adalah dunia, masyaallah. Mentek cek Tuhan Syabdul Qadir mah ai dunia mah eta adalah percis kos orai. Kanjeng Nabi ngajelaskeun cirina adalah al-inabah ila daril khulud wat tajafi an daril ghurur wal isti'dad lil maut qablatil maut. Eta lah cirina jelema nu dibere hidayah dijembarkeun hatena hiji inabah ila daril khulud babalik ka desa nu langgeng ka akhirat pikiran. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya balik deui urang ka irodah aiku Allah dek di irodahkeun dibere hidayah mah babari di tengah-tengah negara nu lain negara Islam hidayah cep ka jero hate ngaji bae aing mah kajen gua kumaha. Woi, teu kapake eta mah ngaji kos kitu mah negara urang mah lain negara Islam. Jujur teuing jang aing bae sorangan. Anak di pasantren gede heuy. Kaharepna kumaha ya anak di pasantren teu boga ijazah leuh, nu boga ijazah ge modar. Geus anak aing mah kepaehkeun mawa takrib patul muin ka jero. Geus ngeunaheun aing mah teu kudu boga ijazah, hidayah. Cak tetanggana teh pasantren dek dikumahakeun ka dituna masa depan. Dah, sia mikiran anak aing. Sia anak sia pikiran. Masa depan tas dikubur da kumaha anak sia. Kuari jadi insinyur beres teh jadi insinyur anak sia. Teu kabita aing mah ku insinyur anak sia. Jageuninganan kos karara itu sia. Anak sia jadi insinyur beta mobil potongan besi sagar potongan semen. Daya aing lah, geus. Depan ekstri ka mana? Saya ka akhirat bae. Geus, bye bye. Wah. Hidayah kenceng jasa di jero hatena teu katahan. Beja ka anakna mondok bae. Bah, mondok mah teu boga ijazah. Ulang ngarepkeun ijazah. Geus pokona mah dahar teu dahar pokona mah mondok urang mah geus. Lain kitu bangke ka hareup da ulah mikireun ka hareup. Pokona sia mah mondok bae deukeun tuh. Geus parareh mah tuh kabeh hararese kan. Tuh bah marondok hidayah. Bapak diberi hidayah, anak diberi hidayah. Masyaallah, nyuruh. Antep. Disengserikeun ku tatanggana sacablakna sia jeung serikeun moal diajian sa ku aing ye pada juga dinya tuh ya Allah ya Rabbi balik deui ka hidayah hese hidayah ye lamun ku Allah geus diberi hidayah blah ayaqlifa bi qalbihi nurun center ku Gusti Allah dicalangan ku Gusti Allah mata hatena bray awak kurang di jero awak kurang teh kapan aya golbu di jero kolbu teh kapan aya makna latifah eta tah nu narima mah aya sakadar kolbu mah sapira daging urang mun mencit embe dagingna aya di urang ge aya daging lain daging eta di jero golbu nah ieu aya latifah lelembutan geus teu bisa kadeule disebut abstrak etalah nu narima anu ngerenjedkeun urang hayang ngaji ka dieu oh cenah geus genep tahu genep minggu cenah teu ngaji rindu jasa oh hayang ngaji jasa bareng datang ka dieu nundutan rindu ka mana tah rindu masyaallah kari wara jasa eta rindu tiga rindu atuh be aku nundutan kok tukang dagang mah kiai irah datang sasalaman mah henteu iya tuh geus bae nya naon meta bae geus di dinya aja kulana berdua tuh emang datang ka dinya nya mah geus datang ka los geus masalah
rindu teh lain rindu ngaji, rindu dagang. Di dieu ge lain rindu ngaji, rindu ngawuduk. Macam-macam geus campur aduk. Sabodo tawa Allah nu nganilai. Henteu codok kiai kula beneran cenah rindu. Ka kiai hayang ngaji jasa cecek nanti. Ayo ngajana kunaon boga janji. Janji naon tuh? Kula pancen boga pamajikan. Tah teu sia kos kitu bae pan urusanana. Tah iyalah yasrah sadrahu lil Islam. Masyaallah. Nang Allah. Ieu urang kos kieu ye. Artina iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasul daek ngaji. Lamun urang masih kene boga rasa nang urang hijab. Ulah rasa nang Allah diirodat ku Allah. Nu mantap. Menerima ka Gusti. Alhamdulillah Gusti. Masyaallah. Cacak ku Gusti henteu di naon kitu ngaranna henteu dibere hidayah, teu dituduhkeun Gusti, henteu dijembarkeun hate abdi. Sarua abdi ge jeung tatangga abdi meureun. Gagah aya di nyana, pinter aya di nyana, tapi kan henteu tersirat di jero hatena. Tah nang Allah. Masyaallah nikmat gede. Urang kieu teh nikmat gede. Nang Allah diirodat ku Gusti Allah. Dianiaya ge terus bae iman ke Allah. Kiriman surat ku Kangjeng Nabi, raja teh anu disaekeun. Kisra. Aya anu dibaca doang tilep. Tapi Raja Ethiopia mah Raja Habasyah buka dibaca teliti. Saha pembawana Abu Sufyan. Coba Sufyan ke dia Sufyan. Coba ka dia Sofan, coba ka dia ditanya sabaraha umur Muhammad sekian. Kumaha ieu teh barang diangkat jadi rasul teh dibere naon? Al-Qur'an. Saha nu milu-miluna ieu Sofyan? Jelema masyarakat laletik nu barodo anu falalaki, bener. Nitahan kumaha manehanana teh nintahan iman ka Allah, iman ka Rasulullah anjeunna, kemudian nitah jujur kanu saluhureun kudu hormat kanu saandapeun kudu dedeh, bener. Maneh kadari ieu teh ieu aya naon lantaran dianiaya, penganiayaan anu dahsyat, kami sebagai minoritas na ieu mandek nyalametkeun, bener. Dideuleu ku janda dina Taurat na akur jasa sifatan Kangjeng Nabi, langkah-langkah Kangjeng disagedengin eta mah kabeh gen ditahan geus basni bae ieu mah musuh urang kudu tegas berarti keheula ceuk Raja Habasyah keheula urang ulah ku hawa nafsu teliti heula diamankeun di Ethiopia di Habasyah sageus diamankeun dipanggil deui teliti deui sageus diteliti iman raja wah sagedengeun anak kaget kok iman raja ka Muhammad jelema fakir miskin hiji-hijina raja do mantap urang hidung di Mekah ambalaya orang Ethiopia orang Sudan orang Takroni naon boga sejarah Bilal na hidung cek sakaol mah urang Habsyi cek sakaol orang Sudan cek sakaol mah urang Takroni diaraku kabeh ku hidungna ngan nu mutamad urang Habasyah Ethiopia boga sejarah ieu nu mimiti titah azan di Madinah harita saha Bilal memperjuangkeun agama tak pagulituk jelema hideung teh boga sejarah kana baheulana pohara jasa nah eta imannya leceh di ku Gusti Allah dibere tapi ku Gusti Allah ketika diirodat disasarkeun teu saha yaj'al sadrahu dayyqan haraja ka'annama yas'adu fis sama masyaallah ditaros Kanjeng Nabi Muhammad dari eta jelema nu dibere hidayah jeung nu teu dibere hidayah teh apakah aya tanda aya ciri ya Muhammad naam cek Kanjeng Nabi kan tenang cirina jelema nu dibere hidayah kumaha cek Gusti Allah ciri da jelema nu dibere hidayah mah hiji tajafi anil magrur dunya ngajauhan dunia nomor kadua ngadeketkeun ka Gusti Allah nurut kana aturan Islam eta lah jelema nu dibere kajembaran hatena ku Gusti Allah lamun jelema anu disasarkeun ku Gusti Allah seakan-akan Tuhan eta adalah dunia masyaallah
mentek cek Tuan Syabul Qadir mah dunia mah eta adalah percis kos orai. Kanjeng Nabi ngajelaskeun cirina adalah al-inabah ila daril khulud wat tajafi an daril ghurur wal isti'dad lil maut qablatil maut. Eta lah cirina jelema nu dibere hidayah dijembarkeun hatena. Hiji inabah ila daril khulud babalik ka desa nu langgeng ka akhirat. Pikiran teh di dunia keneh geus ka akhirat bae. Engke kumaha di akhirat, kumaha ditimbang, kumaha nyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim, kumaha engke buku mikiran ku harita eta jelema insyirah ngaranna dibere sinar ku Gusti Allah. Nomor kedua tajafi andaril gurur, ngarenggangan desa ieu desa dunia. Jadi jeung dunia teh aya mah aya bae, api lain bae biasa. Di tangan mah di tangan jang sakadar kebutuhan jang ibadah. Eta ciri diinsyirah ku Gusti Allah. Nomor katiluna isti'dad lil maut qabalakil maut memeh paeh mempersiapkeun paeh. Ketika paeh datang emang geus disiapkeun ieu. Geus henteu mak siap paeh jasa. Kumaha instruksi ti Gusti Allah wae. Cenah paehna kudu di kasur, cenah paehna kudu berjuang, cenah paehna kudu keur ngaji, cenah paehna kudu keur dagang. Niatna mah lillahi taala kabeh. Siap-siap det maut. Henteu di jero hate sugan embung paeh henteu siap geus ketika datang maut emang geus disiapkeun. Eta lah jelema nu diinsyirah yashrah sadrahu lil Islam sinar hidayah. Entek tajafi andaril gurur ngajauhan desa tertipu katipu desa rusak ieu dunia ese-jasa ieu kajauhan dunia teh. Ih urang mah sia sakola jang naon neangan dunia. Siaran gah bisnis dunia ulah tetek itu henteu asal niatna jangka Allah teu kudu disungut engke ka deui langkah-langkahna. Lantak cek Tuan Syabdul Qadir dunia mah kos orai. Kumaha orai dipake kasih lantaran aya peurahan kok orai teh sieun tah urang lamun geus bisa sieun ka orai ka dunia kos sieun ka orai salamet aja lu salamet orai taneuh sieun wih kreditan lompat eta berarti salamet aja lu mata lamun kitu we kreditan diome kunyana kos orai taneuh diome atuh dicaplok orai taneuh gering modar bisa jelema ge loba nu kena peurah dunia sebabnya na ulin di orai belang ulin di orai kitu naon ngaranna taneuh jeung sajabaan kudu kumaha tuh ja dunia mah dibere ku Gusti Allah ya Tuan Syabdul Qadir orai ge aya pawang orai taneuh ku pawang mah dicekel ditarik tah bawa ku sia orai tinggal orai pangeun tidak orai taneuh orai belang cekel orai sanca sakitu gedena tarik tungtungna pikeun peurahna bake ulin ku sia ku tukang obat pake ulin orai sanca. Saudara-saudara sekalian obat ini sangat manjur sekali nanti akan keluar ular sanca bisa joget dia ya dikeluarkan huluda dikajarokeun deh sebentar lagi satungtung obat acan laku orai can dikeluarkan sialnya satu tukang obat eta urang mah leudek beli obat leuk deuleu orai joget teu dikeluar-keluar teh kaya nu maling gitu di tukang teh orai eta bisa dia satu tukang obat tah ngomong sajapal kesangeunahna orang nya ndek jualan obat-obatan make orai oraina geus ditaklukeun jadi boga pawang cabut orai taneuh drek orai belang orai bombok orai sacak pake ulin ku sia moal bahaya dunia ge kudu ditaklukeun atuh ku urang supaya urang ulah kabahayaan ku peurah dunia datang ke pawangna tuh ka mana ka kiai sareris ya can percaya burung ya kiai na ge horenganan kacaplok orai ya Allah ya Rabbi
kira lu mana ya wallahu alam kira lu mana jadi pawang dunia ya tah sih ada ya sabab di lembur urang ge teh sakabehna bisa jadi pawang orai kitu keleh pawang dunia jadi dunia mah geus dibagi ku Gusti Allah mobil tah taneuh tah segala tah tapi urang teh geus bisa jadi pawangna taklukkeun ku urang dunia teh kudu ditaklukkeun ku urang ome sakumaha urang ngome orai nu geus eueuh peurahan joget si orai jogetnya dididik ku urang teu daek joget dikieu-kieu ku urang teu sieun sebab geus eueuh peurahan orai tanu dikieu-kieu urang mah sieun atuh moal sieun jajan geus eueuh peurahan dikieu-kieu ge bawa ulin ku urang ore taneuh bawa ulin ku urang ore belang bawa ulin ku urang tah ore sanca terus ieu ditonton ku jelema lobaan budak leutik bala dihareup teh sieun budak leutik dihareupeun tukang obat hayang deuleu orai keluar letana kikieuan ngejat jangan takut cek tukang obat teh ular ini sudah ditaklukkan tidak akan apa-apa ya masukin lagi ke dalam ini obat belum laku siapa tukang obat orang itu geus ditaklukeun dipake heureuy ku jana obat laku 50% digaluarkeun joget orai bisa ku urang teh disulingan sebab orai teh ngadenge suara suling teh resepeun kok bisa kos kitu sebab orai pernah jadi kendaraan setan ketika endek asup ka sorga endek kitu ngagoda Kangjeng Nabi Adam pan milu ka orai matak orai mun ngadenge suara sulingnya na cicing wae joget kesamun aya jelema ngadenge suara suling joget orai eta tah ieu bangsa tipe orai mah lulu kan ieu ulah aya rahasia da kos kitu bahasa ieu bahasa Tuan Syekh Abdul Qadir lain bahasa kula ngan nyampaikeun doang masyaallah istimewana Tuan Syekh Abdul Qadir seperti kitu mantak Tuan Syekh Abdul Qadir mah nyahoeun ieu jelema orai ieu jelema orai atuh wah Tuan Syekh Abdul Qadir kula ge nyaho ieu orai mah lulu pan ieu orai di mobil gitu nggak ada gitu Haji Pendi ya raja orai tanya Masya Allah Karim bahasa waliullah teh nyentuh jasa ka urang persis jasa taklukan ku urang dunia racunna pisan dunia aya pabrik ieu nu urang tanah ieu nu urang sawah itu nu urang itu perumahan itu nu urang ruko ieu nu urang mobil ieu nu urang geus dipawangan ku aing geus dicabut peurahna ku aing ku aing sia dek diome sia ku aing masjid mana nu keur dibangun tah fakir miskin mana tah aya ka Mekah ayo sia jeung aing sia dunia ayo sia nu kumaha ajak cenah aing ka Cipanas kalah ku aing sia kul ka Cipanas ka ditu bae cenah ka Karangbolong sapira Karangbolong tayang aing wah kek jeung ngora we di pana jokos gitu atuh tah ditaklukeun ngaranna lamun jelema dibawa ku dunia oh ka Cipanas happy maksudna ka Cipanas teh hiburan ka Bali ka Singapura nek hiburan ka Eropa dan lain sebagainya eta keur kena peurah dunia nu kos kitu ngaranna ketika aya nu ngabangun masjid hese jasa peurahna encan dicabut duit di jero aya 10 juta begitu ka masjid mah aya 1000 peurah nu aya di dieu peurah nu 1000 geus ditaklukeun ku nyana peurah wadah kieu kena peurah kabeh masjid teh geus di lemburna pan imahna mah nu 2 tingkat rukona nu di tingkat deui masjid ngagenggeng bae teu ka keramikan teu ka kentengan nah ieu peurah ieu berarti peurah orai koros orang kalau ukuran kenapa peurah madak naon jadi pawang saha si pawangna ahli Allah mah dunia teh geus dipermainkeun ku nya dunia wae bae teu nyate sebab naon geus ditarik peurahna sia tuh dunia ge pamere Allah sugan nyangkut di jero hatena ka bawah salat atuh teu sugan hookeun ka dade teu neuleuh dunia kos neuleuh kadal bae masalah tak eta nu kos kitu geus teu kaganggu kudu ieu talah ngaji nu paling hese mah kos kitu lain hajunyeunnan proposal
jelema bisa ngaji kemudian kuaringinan proposal teu anggeus ngajina teh moal manfaat kajen kumaha di akhirat maksudna di dunia mah bisa mulia di dunia bisa hebat di dunia bisa agung semet dunia akhirat moal naon sebab tetajafi andaril gurur ieu cirina insyirahus sadri cek Kangjeng Nabi at-tajafi andaril gurur ngaji maca kitab bisa alfiah ngadorolong Johar Makdun kitu kene ukudul juman syamsiah gitu kene Fathul Muin hadis dan lain sebagainya tapi justru di jero na teh endek neangan dunia can bisa ngaji kos gitu lengkah-lengkah na teh endek neangan dunia eueun naonna hijab sama kos gitu dan mantak ieu di jero hate wa insyirahu sadri bahasana ya surah sadrahu sadra teh adalah nurani ngaran jadi majaz sebab sodro mah dada teh wadah nu dimaksud mah nu diwadahan teh kolbu di jero kolbu teh aya latifah geus berarti ieu majaz min itlaqil mahal wa iradatil hal panjang dongeng gitulah mun ku urang dibongkar mah lain dadana ngan aya ciri mantap korba heula mah bisa neuleut coba neuleut dadana waduh dadana pohara jembak kadeuleut dina dadana ciri kok mah kaparawan coba neng buka dadana waduh rada gede tah sia mah kudu kitu bae pam blok ondasa lakos kila kembali deui kana dominasi iradat Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala nah taklukeun ku urang takabur dina ilmu wa ma utitu minal ilmi illa qalila ilmu urang naon bake takabur atuh lah dibandingkeun jeung ilmu Gusti Allah mah henteu sacak-cak acan kitu simet anu kalaut kemudian sukuna mawa cai wa ma utitu minal ilmi illa qalila teu sakitu aja dek naon bake takabur ulah sok aja ngomong mantek di kumis ukudul juman dikelek nah naonan teh kos kitu teh jalain kitu na ngaji mah tak sanggeus ngaji pake ngabongkar Al-Qur'an pake ngabongkar ngaranna ge alat urang boga pedang urang boga pacul urang boga golok diasah bae tapi tilok dipake atuh naon hartina bu aing boga pacul loba jasa sok dipake tilok atuh jangan aing boga tah jamul jawame aing boga tah naon sagara ukudul juman tah samsia sok dipake metak tilok ya atuh sareng pacul diasahan jangan naon atuh pacul mah diasah dipake hasilna tuh pake tatane masyaallah ilmu alat alfiah mantek dan lain sebagainya gerakeun pake ngabongkar masalah lain jang batur jang urang ner jaharam horenganan ieu kreditan jeung proposal teh pake karak mantep pacul tinggal pacul wow udah kajul jamul jawa di aing sia geus aya di kumis sama jamul jawa me kumis mana sabelah gak geus gitu tapi kreditan terus sepak kabak tuh pokos gitu ngaranna teu digunakeun teh kaidah usul fikih nah geus teu kudu make jamul jawa me teu kudu make goyatul usul baca Fathul Muin meunang ngajamul jawamean Syekh Zainuddin Al-Maribari baca ku urang Tuhfah meunang ngajamul jawamean kitu Ibnu Hajar baca ku urang kitab-kitab nu sejen geus aya jamul jawamean tanpa ngaji jamul jawame pake eta ulah sok kajungan robah ya Allah teu cenah kitab kitab anak mah mending kitab abahna bae Masya Allah takabur teh hijab jauh jeung Gusti Allah teu kudu kos kitu mentek ki khairun mana anu nanya asana mah di parukunan mah aya cek leutik gajawabna kurang puas parukunan mah tujuan eta mah coba dina Riyadh naik deh coba dina Sarasitin aya teh keteranganan hadisna leutik coba naik ke Fathul Muin naik ke Tufah naik ke Raudhah naik ke Al-Aum naik ke karak ayatna murikak bulu urang kos kitu leutik heula ieu ulah wah ngaji parukunan maluru yo apa meneng nyebut tapi teu akur jeung langkahna udah naonan
tuh hese teh gaji kos kitu teh hese karasaan didominasi ku iradah Gusti Allah. Yulah ku Allah diiradah diberi hidayah bah narima cak Allah iman Islam cak Allah haram cak Allah wajib wal hirup di alam dunia aing mah dek nuturkeun sakubah instruksi Allah nu disampaikan ku Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam titik hidayah mantap biasa ketika ku Gusti Allah diiradat dicilakakeun disasarkeun ku Gusti Allah deuleu ka Gusti Allah na ngadenge kana pituah Gusti Allah na tapi teu iman emang ku Gusti Allah disasarkeun komo urang 14 abad nu silam kuari mah urang teu gadenge ucapan Kangjeng Rasul teu pernah ningali kana rarai Kangjeng Rasul tapi urang iman walaupun teu pernah ningali langsung kadenge ku urang ieu mukjizat Kangjeng Rasul kadenge ku urang hadisna Kangjeng Rasul kadenge ku urang fituah-fituah Kangjeng Rasul melalui ulama-ulama nyulusup ka jero hate alhamdulillah ketika henteu berarti teh diiradat ku Gusti Allah ka'annama yas'adu ila sama seakan-akan tos nuker munggah naik ka gunung neuleupun slot teh eungap ka bina-bina aing mah ja neuleu salat eungap aing malah ja neuleu kitu hukum Islam eungap ka'annama yas'adu bisa mah seakan-akan naik ka langit tah eta teh tah dibahasakeun baheula sarua ku ari ngadenge aturan Islam eungap kom awewe mah ka'annama yas'adu ila jabalik gunung karang ila jabal karang kumaha eta titah ulah kadelebu kampungan make jilbab kampungan ulah kadele ieu bitis ulah kos kara itu eungap aing sarua jeung deuk naek ka gunung nya nama kos kitu si hade make bajuna ulah nu ketat teuing palaku waktu kos kitu eungap acara reset mantak dina kitab eta fatawi dijelaskeun maning mana hiji awewe make baju ketat kandel ngan nyitak jasa nyitak bebereng hilanana kadeuleu bujurna ge kacitak gitu tah atawa anu gede gogoyobogan ngan carang kos sipon maning mana atau gedean mana haramna gitu maksudna aya renggang ngan kadeuleu kulitna kadeuleu behana kadeuleu bahkan atuh nu nempel di handapna ge kadeuleu aya guguru beragan mah guguru beragan biasa gitu tah ngan aya ieu mah henteu teu kadeuleu kulit ge rapi ngan ketat jasa susuna ge wah masyaallah bujurna dan lain sebagainya tah lamun urang ditanya haraman nu itu tah haraman nu ieu lah cenah kieu ulah sok dibahas kos kitu mah kabeh ge jaresep Ibnu Hajar mah dijawab kos kitu teh ya Allah ya Rabb tetep haraman anu nyitak kadeuleu kulit dalilna sebab mun salatnya na teu sah kos kitu mah Ibnu Hajar mah jago sanajan guguyubugan emang pakaian awe ngan kadeuleu kulitna leuwih haram tibatan anu nyitak cenah ieu kitu mah aing mah make nunduk mercet bae atuh haram keneh ngan rada handapan tinu tadi terus kitu doang kumaha cenah lamun kiai-kiai kumaha nya ipis nya nyitak waduh atuh mah karesep haji